Tuh, kunjalin teh masihkan anggar kieu. Tadi teh da nitah anu ngunya tadi teh nyakai teh. Kai nu ieu kitu dilebak. Oh iya dilebak borenya. Oh, tak iya dengan ieu. Iya kain tandingan kunyalin teh. Nah asa anggar keneh kaitannya. Ah ya kita nunggunya ka dia. Iya dengan ini tapi nah asa anggar keneh kaitnya can aya kita nunggunya nah kemana eta jelema di titah ngunya tuh udah barang na anggar keneh barang nama kemana eta nunggunya tadi teh ngunyal isu keneh can ka dieu kitu geus beurang kieu jam sabaraha ieu nya kasebelan pisan eta di tah barang gawe teh nih hararese anak kasbona diheulakeun aduh kumaha ieu barang gawe Aya naon juragan? apa ku dewek di titah ngunyal Naon? teh kai Oream naon di hoream pun kamari teh di teh ka imah didinya pangunyalkeun kai ka jalan. Oh da juragan mah tuh kai segera sakitu ari hargana murah da tuh. Yang bener we tuh juragan. Lain hayang sabaraha eta ieu geus kabeh hayang sabaraha 400 atuh. apa di nawar 3,5 Da di tahu terus nyambung atuh da loba teh sabaraha kibi kitu kai teh. iya soalna mah itu terus geus ngadaguan sisi jalan kudu anggeus ayeuna itu terus teh teh kai teh Embung ngunyal oge ku juragan kunyal kinya. ai didinya kos teu butuh duit ali kasbon diheulakeun didinya mah Da penting ari kasbon mah atuh. sabuka ana anggeuskeun heula lah keun bae ditambahan deui jadi 400 bae lah Oh ari kitu mah tuh. Soalnya itu terus ngadaguan di jalan Isuk atuh isuk manya terus ngadaguan di jalan ayeuna heula we lah Kembae teh kada di jalan mah. sok Isuk we urang deuk gawe heula anu mah. ayeuna heula eta anggeuskeun lah Moal anggeus sudah burit itu jam sabaraha. tuh kira jam 8 Isuk we wah anu bisi kasbon deui aya Moal moal iya bisa kasbon tinggal tuh duit mah di rumah mah kurang ku duit udah kena tuh ari kasbon. sok buru gacangan kamari 3,5 berarti 50 deui Nah, kamu 3,5 karge 2,5 kamari teh. 3,5 kesebelan Wah, 50 deui ayeuna 100 harus deui teh anggeuskeun ayeuna ieu buru Orang mah nyawa anggeus. sok soalnya itu geus truk ngadaguan itu dikirimkeun ka eta ka material sok buru urang diraguan di ditu jalan Aduh, aing juragan kita. Tapi aing bae lah. Kasbon geus tuh bere. Kai sakilo barat tang unyalna euy. Tapi anggeusna iraha teh makanya kudu poe ajeuna anggeus. Tapi ieu kaina numpuk ieu, aduh aing euy. Poka anggeus itu. Paduli teuing antep sandi kunyah ku manehna. Dibere kasbon ieu aing mah tinggal anu HS we nu oge. Kamana sih kudu nunggunya kai aing ngadaguan dina truk salila-lila eta kamana nunggunya kai wah aing geus dipolan eta dibere duit aduh kira aku udah diteang di ka dieu wah di geningan astagfirullah eta si kasebelan ku dewek eta didaguan dina truk can sabalik-balikan acan Aya naon juragan? apa godang di tah ngunyal kai eta Capek juragan teu moal tulus nah mah jeung mah tulus sapan duit geus asup kabeh eta 4,5 Kira suka beh teh. cuman biar dibere saware basa kamari saware Jadi bukan sabarang utang teh. 4,5 tuh terus mah kadekeun deui duitna da beker nitah batur Oh atuh kieu atuh anu mah juragan. Pinjam heula teh juragan 4,5 lah. Kayak dibayar ku abdi.
Berkumaha di dirinya. Kok nyemeng ka dia dekeun Terbalik pisan. Oh dia boga hutang 4,5 lima terus mah. heeh bae dekeun ge nyemeng lah eta bae dong ge dibayar keke lah. Dia boga hutang 4,5. Heeh. Tah 4,5 dia teh hutang teh. Dekeun atuh heula kabeh we eta 4,5. 4,5 tah. Tah. Eta 4,5. Enak bayar heula kudu dia 150 lah 200 we tah. Nya. Jadi boga hutang sabaraha? Hutang 3,5. 250 deui nya. 250 deui boga hutang. Heeh. Tah isuk dibayar isuk. Kade eta omat isuk bayar. Heeh, umat sok we. Urang rek ditahan ka batur dinya mau jadi mah. Kita batur udah nguduk balik ah. Heeh. Mah kuat kieu capek. Tuh balik bisa teu barang gawe si kasebelan. Paling kudu neangan deui meureun anu ngunyah. Karena stroke itu ngadaguan di jalan. Paling neangan heula meureun ye. Keke. Nah, si kasebelan teh bitenya. Dan bieu mah pake mayar teh duit dewek tina saku. Dibayarkeun deui ka dewek. Atuh kitu mah duit dewek kumanehna bieu kacokot. Mayar. Atuh kasebelan aing katipu deui. Berarti hutang manehna jadi 600 tah. Aing diudag deui disusul sugan can jauh. Sugan can jauh ku aing susulan ka mana ye? Jelema teh. Aing jadi ka tipu deui wae ye. Alhamdulillah duit geus boga ya aduh euy loba. Si kasebelan. Anaon? Ieu teh kumaha eta duit teh? Heuh kapan deui teh pengen dibayar 200. Penutang teh 400, 4,5. 400. 400. Heeh, bieu dibayar 200. Aya kene duit dewek di dinya eta. Jadi tinggal 200 deui. 200 deui kade-kade kabeh. Oh iya we cukup tah. Bayar urang ini tatar kitu mah. Ope punahnya tuh boga hutangnya. Jadi hutang geus lunas. Punah salam heula tuh. Heeh, jiga tuh. Kumaha itu? Punahnya. Hayu tuh. Keke kumaha ge nya salieur euy. Cing. Ulang itu heula. Aing bade di dieu. Bieu teh duit si eta teh boga hutang teh 400. Minjem deui 400. Dibayarkeun deui 200. Mikeun deui 200 jadi teu anggar-anggar keneh duit dewek dieu mah nya. Cing. Berarti anggar-anggar keneh duit dieu atuh itemnya bieu mah tuh. Tuh udah anggar keneh duit teh. Berarti anu teh heula mah berarti lapor. Makanya geus sasalaman. Katipu deui wae ieu mah. Mananya anu munjal kai teh. Kan datang-datang wae si goblok teh. Di mananya? Seakan kita mah kakak PS di dia. Jangan. Pak Fir. Mana kakak itu? Aduh, Fir, hampura Firnya. Nunggunya teh tulus. Ketulus. Ketulus teh sanggupeun. Urang geus tawarung geus biak kopi ti. Aduh, 5 gelas. Hampura teh nya geus nungguan lila tah. Dan udud 5 bungkus. Acan waktu, acan bensin. Urang nganter deui itu ditu. Kantor aduh, kumaha tuh? Kadekeun we tuh, minta ganti rugi 2,5 juta. Ganti rugi naha? Sia narik ge hangan teu atuh. Ukur nungguan wungkul. Waktu bensin, waktu kan itu. Paling mayar goreng kopi, we meureunnan mayar kopi beak sabariji. Loba, acan taraje, acan dahareun gorengan. Jadi sabaraha ganti rugi urang? 700 we. Nih nungguan unggul 700. Itu udah butuh bensin meureun, solar segala. Tapi bayar we 100 ah. Terus kopi unggul 100 dan hari kena kita tolong satu. Aduh, aing mah.
Aduh, aing rugi di wae. Kasebelan teh aing HS deui mun di dieu. Sakit mah kurang balik dewe aing mah. Tagih deui. Aya naon Pak Supir? Kurang kene ieu mah. Kurang nanaha bre eta geus teh ganti rugi. Kurang kene acan taraje segala cap. Aduh si kasebelan. Haja sia tuh Kalau tadi bayar. Ayo. Tah, bawa kabeh ke kitu Haja ginit. Anjir teh. Kenuhun juragan. Ini juga tuh Iya gara-gara na tukang manggul kai tah. Kasebelan tah. Aing mah. Goler deui we di dieu. Kita juragan kalau kayak SD-nya di mah ada sare juragan kulitinya. Kan dia masalah jalan untuk aing tadi mah, tadi mau ujung gerung Gitu tuh. Jono aing mah. Akan katipu kan kati berat itu. Aing geus tadi lah. Geus menang duit. Aduh, eta si juragan nepi ka SCD-nya juragan. Curah udang berang hayu. Aduh eta si goblok. Ali kayu batur rikunya ka aing henteu. Goblok sia mah kasebelan. Tika sebelun sia.